Imah-imah labubu ieu ayeuna geus gratis. Ayeuna urang bisa ngajualna. Dijual. Imah labubu dijual. Dijual. Abdi resep ka imah ieu. Abdi hayang meulina. Ieu sigana cekap. Muhun tangtu wae. Imah ieu jadi milik anjeun. Kuring ngajeng. Ribut naon ta? Saha anjeun? Hai, dupi abdi tiasa cicing di imah ieu. Anjeun teu boga imah? Henteu, imah abdi geus ruksak. Ayeuna abdi teu boga tempat cicing. Anjeun boga duit? Oh, antosan ku abdi dipariksa heula. Henteu teu aya nanaon deui nu nyisa. Okay. Lamun anjeun bisa ngahias imah labubu anjeun leuwih hadibatan urang, meureun anjeun bisa cicing di dieu. Hatur nuhun pisan. Ieu can katingali mewah pisan. Oh, ayeuna mah ieu mewah. Sigana emasna can cukup, jadi hayu urang tambahkeun deui. Ayeuna ieu imah labubu emas nu sampurna. Kuring boga ide. Nah, ayeuna mah jauh leuwih hade. Kuring butuh hiji deui. Hatur nuhun. Muhun. Yo, hasil. Wah, gelis pisan. Tapi abdi teu boga naon-naon pikeun ngahias imah abdi. Abdi teu peryogi ieu. Oh, ieu aya naon di dieu? Sigana abdi terang kudu kumaha. Abdi bakal butuh loba nu kieu. Unbelievable! Let's go! Manehna keur naon? Mugia hasil. Wow. Katingalina alus tapi anjeun moal bisa ngeukeun urang. Muhun. Urang tingali baeng. Waktuna piata. Naha teu aya nu kaluar. Abdi teu bisa kaluar. Oh, henteu. Balikeun deui. Abdi ngan ukur knulungan. Henteu, ieu milik abdi. Oh, hordeng emas abdi nu mewah. Ngan hiji. Anjeun kudu babagi. Ieu pisan nu kuring butuhkeun. Wah, tak keren pisan. Ayeuna giliran abdi. Nya tamah teu sabaraha tapi abdi boga ide. Abdi rasa ieu katingalinah bet. Awesome! Abdi lapar pisan. Hayu meuli bia. Halo, abdi hoyong hiji pia mewah, mangga. Gancang. Oh, hatur nuhun. Ieu kudu leuwih mewah deui. Gelis pisan.
imah kuring di dieu aman. Imah kuring ancur. Kuring terang kudu kumaha. Duh hente, imah labubu raksasa kuring ruksak. Ayeuna urang rek cicing di mana? Tong hariwang kuring bakal nulungan anjeun. Hatur nuhun, kumaha cara gauna ieu? Oke. Hore urang hasil mojang-mojang. Hatur nuhun pisan, Dasha. Anjeun geus nyalametkeun kami. Hampura kana kalakuan kami. Jadi ayeuna urang babaturan. Enya, urang babaturan. Abdi butuh boneka anyar. Wah, cocokan teu loba pisan. Abdi resep nu ieu. Ieu boneka nu pisan ku Abdi dipika butuh. Abdi hayang. Abdi nu menang heula. Terpaduli, ia milik Abdi. Abdi leuwih butuh ia. Abdi nu nyokot heula. Heh, antosan eureun. Boneka Abdi. Abdi ertarung. Ta boneka Abdi, Abdi nu ningali heula. Henteu Abdi nu ningali heula. Henteu bonekana goreng pisan. Antosan gratis. Ieu mah po untung Abdi. Ta boneka Abdi. Abdi nu ningali heula. Naon nuker dipigau? Hayu tukeran. Boneka ieu bakal jadi milik Abdi. Henteu anjeun tiasa nyokot makuta prak Abdi. Prak, anjeun tiasa nyokot makuta emas Abdi. Tambih deui, manehna hayang deui. Ieu kotak pinuh ku inten. Antosan Abdi tiasa nawiskeun leuwih. Nuhun ku Abdi dicandak. Henteu Abdi lah. Abdi geus ngomong, Abdi bakal menangkeun anjeun. Abdi bungah pisan tiasa manggihan anjeun. Ieu imah anyar anjeun, putri Abdi. Mangga calik. Ieu imah anyar anjeun jeung bijieuna tina kardus, sareng mugia anjeun resep. Hayu tambahkeun deui sababaraha hiasan emas. Imahna kosong, tapi urang bisa ngeusian ku kreativitas. Hayu urang tambahkeun emas murni. Endah pisan. Jajeng kursi ke ruang makan. Ieu mah jauh leuwih alus, nya. Waktuna jajanan ngeunah, putri Abdi. Ucapkeun Al. Aduh, pakan emas anjeun, urang kudu ngumbahna. Ngan aya pancuran, urang butuh bak mandi. Hayu urang nyieun bak mandi muah. Okay. Wow. Ayeuna hayu tambahkeun sababaraha kembang. Tangtu wa urang butuh saeutik emas. Waktuna mandi, putri Abdi. Wow. Sigana urang kudu nyieun bak mandi keur anjeun og. Waktuna reuruh. Enya nikmat jadi beunghar. Sigana ieu mah cukup.
Anjeun ngagurilap siga emas, Putri Abdi. Tilu dua hiji, kesrengs. Oh wah. Sengitna jadi leuwih had, beresi pisan. Urang bosen, hibur atuh urang. Hayu urang tingali naon wa nu aya di dieu. Wah, Matak bosen. Nu ieu. Abdi teu nyaho ieu naon, singkirkeun. Hayu pariksa nu salajengna. Tingali nu lucu ieu. Nu pamungkas. Wah, harpa emas, hayu urang man. Aku boga ide nu leuwih alus. Halo, anjeun diundang ka Pesta Putri Abdi, anjeun terang aturan pakana gadah. abdi miharep tiasa indit ka pesta tah. Hayu urang dangdan keur pesta urang. Geus waktuna milih baju nu pangalusna. Tingali resep teu. Resep teu henteu. Nya geus kumaha lamun nu ieu henteu. Muhun atuh. Nu ieu henteu muhun. Teu aya nu cocok keur anjeun sayang. Abdi boga ide. Hayu urang nyeun baju pesta keur boneka abdi. Anjeun katingali dah pisan mak baju hasil daur ulang ieu. Anjeun katingali dah pisan Putri Abdi. Henteu nu ieu. Abdi resep nu ieu. Sentuhan pamungkas. Abdi siap keur pesta putri. Abdi teu boga nu bisa dipak, abdi butuh nu leuwih istimewa. Oh, abdi terang. Urang bisa nyeun hiji hal tina ieu. Tingali dangdanan abdi. Jeung sentuhan pamungkas abdi. Wilujeng sumping kapsa abdi mojang-mojang. Can you hear that reason in my heart? Wanna show you, wanna share with you. Feel the vibe. Let's slide. Wah, sigana seru pisan, tapi abdi teu diundang. Geus waktuna pesta. Wilujeng sumping kapsta abdi, ayeuna anjeun tiasa asup. Hore, stana seru pisan. Was it time? It's time to have some fun. Can you feel it? The body's going up. Grab your friends. We're waiting. Anjeun kakara bener-bener beunghar lamun boga babaturan nuhan. Just be on. Ieu imah-imah sulap. Kudu loba supaya imahna bisa get. Nomer hiji. Nomer dua. Nomer tilu. Wah, Bagus. Kekuatan sulap. Imah-imahna geus jadi get pisan. Had pisan, barudak. imah kuring hijau, Imah kuring pink. imah kuring biru. Budak awu abdi boga ide. Kumaha lamun urang man tantangan imah kardus 24 jam. Nya, tantanganana gampang. Urang kudu neangan parabot nu warnana sarua jeung warna urang. Tuluy ngahias imah masing-masing. Warna abdi pink. Dasa, anjeun kudu ngahias imah anjeun ku parabot hijau. Stay, Parabot biru. tapi gancangnya, ngan aya 10 menit, jeung waktuna dimimitian ti ayeuna.
Biru abdi kerenangan nu biru. Tingali ieu bak mandina lucu pisan. Tak katingalina alus, abdi resep. Ieu sigana bisa dipak. Kamarnya lega pisan, hayu urang neangan nu biru. Abdi ningali loba nu biru. Loba pisan nu biru di dieu, hayu mimitian. Hayu, indit. Wah, gitar. Keren, hayu bawa. Wah, boneka biru. Lucu pisan, jeung warnana biru. Wah, marakas. Loba pisan alat musik biru. Stay. Saxon. Abdi resep. Kaulinan biru. Hebat. Wah, lampu biru. Mantap. Bal biru. Jeung mobil biru. Keren, abdi reus ka anjeun. Batman biru. Jeung gajah biru. Babaturan nyaho ieu saha? Ah, Stitch. Bow ear og biru. Ieu beo biru ara. Marana langka pisan, anjeun untung pisan, stay. Lollipopna ged pisan, jeung ieu warna kuring. Stay, yakin rek ngada harta. Henteu ka jung od, abdi bakal naangan nu leuwih had. Leres, barudak, jung od, teu syat pisan, hayu urang bawa ieu. Oh, ieu bisa kapak. Wah, loba pisan nu biru, abdi kudu buru-buru. Sigana urang geus ngumpulkeun barang biru cukup, hayu buru-buru. Hayu urang mimitian ngahias. Leuleus pisan, siga karp beneran. Frozen pisan, babaturan, resep kana imahna. Hayu urang ambil gajah biru. Mobil ieu kudu ditendeun di mana? Ah, abdi terang. Bal keur ulin di imah, ide anu had. Ayeuna waktuna. Man gitar. Ayeuna anjeun bakal cicing jeung abdi. Ayeuna urang boga sakumpulan kaulinan jeung alat musik biru. Babaturan, tench like ideona lamun resep og kana imahna. Wah, bal. Sampurna. Di dieu geus keren pisan, tapi abdi kudu nambahkeun hiji hal. Ieu mah gampang pisan dilakukeun. Ayeuna giliran kuring nangan barang-barang warna pink. Ieu pas pisan nu ku kuring diperlukeun. Mantap, ieu bakal jadi karp di imah kuring. Wah, tingali loba pisan cocoan warna pink. Barudak, warna karesep maraneh naon. Barang pink ieu sigana bakal kapak. Like ido ieu lamun anjeun leuwih resep pink tibatan biru. Kuring bakal boga kamar anu panggelisna. Tingali atuh ka kuring, kuring kuat pisan. Aya nu bisa ku kuring dibantuan. Muhun, tangtu bisa. Teu aya istilah teuing loba warna pink. Henteu, po ieu aya rencana sejen. Oh, karunya, po ieu lain po anjeun.
Hayu urang mimitian ngahiasna. Simbut heula. Geus katingali alus, tapi aya nu kurang. Kuring nyaho naon nu kurangna. Katingalina sampurna, nya? Kuring kudu nangan barang warna hijau. Dasa, ayeuna giliran anjeun. Tingali, loba pisan barang warna hijau. Kacamata hijau, kumaha cek anjeun? Wah, kuring resep, tapi ieu lain nuku kuring diperlukeun. Kuring resep nu ieu jeung ku kuring di bawah. Wah, monster deui, tapi ieu warna hijau. Berat teuing. Kuring boga ide. Orai hijau. Ulah sieun, tak teu berbisa. Katingalina siga nuker seuri. Buaya. Yai, hayu urang bawa manehna. Hayu urang nangan deui barang hijau nusjin. Donat hijau, hayu urang bawa og. Kabu nuku kuring kapilih hijau. Kamana nu pangheulana? Muhun. Waktuna ngahias. Muhun, hayu urang mimitian ti kartna, lemes pisan ieu. Roseun pisan. Wah, tingali kumaha geulis hasilna. Kuring ningali. Di dieu rada pok. Nah, jadi leuwih had. Dasyat, anjeun leres. Ayeuna jadi merenah pisan. Jeung kuring oger nambahkeun lampu. Geulis pisan hasilna, biru, pink, jeung hijau. Kamarmu alus pisan. Oh, tanaon? Di jerona aya naon? Kumaha cara muka kotak ieu? Kuring teu nyaho. Sigana mah marahna aya di dieu teu aya alesanana. Panon naon ta? Oh, nya. Dasha, geura cokot nu anjeun. Muhun pas. Oke, ayeuna giliran anjeun. Muhun pas. Tingali kuku urang nu panjang. Kumaha lamun imah urang disambungkeun? Ide anu had. Halo, abdi biasa ngadangu anjeun. Oke. Candak anu punya Dasha. Halo, abdi biasa ngadangu anjeun, anjeun biasa ngadangu abdi. muhun. Langganan Ania Kids. Kumaha damang?
Kumaha kaulinan po ieu? Aranjeun resep? Muhun urang ke resep. Halo? Kumaha damang. Abdi damang.